Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Kaisa Salsabila ti SMPN Hiji Cileni kelas 8 C. Ayeuna abdi rek ngadongeng carita urang Sunda make buku ieu. Judul bukuna nyaeta Kandaga Carita. Namun anu urang nyaritakeun nyaeta Sakadang Sirem jeung Sakadang Gajah. Caritana nyaritakeun zaman baheula aya dua sato nyaeta Sakadang Sirem jeung Sakadang Gajah. Dina hiji waktos gajah ngarasa dirina teu kuat turuk panggagahna. Tuluy ngarendahkeun jeung nantang sirem pikeun adu kakuatan. Gajah nyangka yen sirem teh makhluk leutik anu moal bisa ngalahkeun gajah. Tapi sirem teh teu kaget atawa sieun. Sirem malah ngajawab ngalayan kayak wani sarta ngajak balad-balad sirem lain ikut maju bebarengan. Raja Sirem tuluy ngumpulkeun sakumaha balad-balad tentara sirem. Sirem jeung balad-baladna nyusun akal pikeun ngalahkeun si gajah. Sirem-sirem nyiapkeun tempat panghadangan di harepan tangkal waru anu gede. Harita lamun gajah geus asup kana tempat eta, sirem sakitu lobana bakal babarengan nyerang. Nalika waktu ditangtungkeun datang, gajah maju ka tempat adu kakuatan. Sirem-sirem anu sakitu lobana langsung nyerang awak gajah bari gegel di sagala arah. Gajah teu kuat nahan nyeri. Gajah ngagarowok ngadadak eleh ku sirem anu kacida leutikna. Gajah minta hampura ka Raja Sirem jeung sakabeh balad-balad tentara. Ngaku yen gajah teh salah lantaran geus sombong jeung ngahina batur. Di dinya muncul hiji papatah anu kasohor. Sirem ge ditincak-tincak, teuing mah bakal ngalawan. Dongeng ieu masihan piwuruk yen sanajan leutik jeung siga tak boga kekuatan, lamun babarengan jeung wani mah bisa wae ngalehkeun anu lebih gede tur gagah. Oge, urang kedah diajar ulah sombong sarta ulah ngahina batur. Ulah ngasar kana bentuk atawa kaayaanana. Itu wae carita anu abdi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.